Tah rombongan wayangna datang euy. Dua truk. Halo. Jangan nyangka tuh, tenang. Anak-anak bupati mulang baru masuk, terus turun barang. Kayak di dulena mau gaduh hajat, kira-kira aman tadi nya. Main ke keluar deh maksudnya mobil. Itu. Ya, soal disediakan jalan. TW dulu kau gengset apa? Ya, oh udah aku truknya. Oh berarti di luhur wae hiji mah truknya. Ya, jadi atur. Siap. Hari Bupati nanti tas dia. Sampai Talaga. Oh, can ungkap. Oke, jadi Bapak Bupati teh bade ka dieu cenah sebenarnya teh. Jadi anu mah taruang heula gitu. Taruang we heula tuang. Taruang heula aya mah. Garunggang. Aduh, ada Mang Acun sedang mengatur lalu lintas cenah. Sok lah. Berarti anu diangge wayang. Survei lokasi untuk menyimpan mobil truknya cenah. Iya reknya nih panggung. Wah, mantap ya. Di mana diri itu barenya? Tambahan nih panggungnya euy. Seni budaya Pak Bupati Bapak Haji Kami Sebali beserta seluruh Kabupaten Majalengka melangkung bahagia. Amin ya Allah. Kita tergantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur gerung pacana mohon hadirin jeung suping nawaga kerjana Prof. Ustaz Budiman Profesor Ibu Umi Budiman. Alhamdulillah sareng Ibu Hajah Nenah. Terus biasa bersahabat. Alhamdulillah. Ulah pakai harum. Tamai ieu anu hajat ieu. Anu abu-abu anu abi. Oh, soalnya kalau wah pahili di mana moal apa le atau sing kuring oge turun pakai ka Bapak Camat mantan sareng Pak Camat nu ayeuna sing kuring salah ibu di Papua.
jadi di Garatongan lah. Para kru sudah ngerariwuh ya teh. Itu jadi si posisi panggung nanti ditambahan di cenah ka dieu teh. Oke dari rinjing genep ka genep. Sabab musim hujan aya tadi nama mal ditambahan da arek panggungna hungkul. Ayeuna mah make rinjing deui genep kali genep. Watir ya nu digarawe rariwuhkeun cenah. Ieu kru wayang golek oge kru katakut. Pembeli itu jeung tukang panggung. Sayang anak. Om Esbak kan mah jadi Diobrol, yuk, coba lagi. dagang wayang eno, Om Esbak. Atat mirip geuning jeung nu ieu. Tah. Tapi dah heueuh ya mirip Om Esbak euy. Tuh, geura sok ngarendeng. Ieu nya miripnya. Duh, nya kapan heuh sarua? Kembaran. Wah, ini viral ini. Sok diobral cenah. Om Esbak dagang wayang. Yuk, siapa lagi? Ieu teh nepi ka kaki teh bobolokot tadi. Masa Allah. Ngadorong mobil anu pamajikanna Bapak Asep Sunandar Sunaria almarhum. Di mana? Janten urang ke ibadah. Ayo ka warga masyarakat Sadawangi beureun urang nonton wayang golek. Iraha. Lumpit. Tak iraha. Waktosna dinten ayeuna malam Kamis maiten. Jam sabaraha mimitina teh? Jam 8.30. Jam 8.30. Ya. Jam 8.30. Nonton wayang. Iya make tiket henteu ka dieu teh? Mana nonton teh? Gratis. Parkir wungkul. Mangga warga masyarakat anu biasa mantau dina YouTube ieu mangga diantos kasumpinganana. Disiapkeun kanggo parkir mobil, parkir motor disiapkeun. Umang-umang desa memang jempol. Siap.